deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia. Dina radiona sewang-sewangan, kupidangan, dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia. Dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia, Arumsari sareng Ambuna Wangsi anu kenging wartos ngeunaan kaayaan prawira anu dicandak ku Umayi sareng Bujang Sancang ti Mang Komar. Ngaraos bingung anu sanes dikieuna, ngaraos sedih sareng bingungna kumaha pipetaheun kanggo nulungan prawira. Urang lajengkeun serial Si Konceleng lawang saketeng karya Bagus Respati. Wargi Dahlia, penting harita di tempat sejen, prawira masih kene tacan sadar tina kapaehanana. Malah tadi borogod tenaon, da puguh Umayi geus boga kayakinan dina sadarna oge prawira geus moal bisa gerak bakal leuleus lir upama anu lumpuh lantaran racun tina pakuleutik teh geus ngarasuk kana sakujur awakna. Mbah Baloga acan sare harita keur ngobrol jeung Kiramu ngan si Bujang Sancang jeung Umayi mah geus salare carapeun sigana mah. Kadenge harita Mbah Baloga anu cumarita. Kabandungan gue lain ramu. Boleh dewek bisa nyangkalak si prawira murid Si Konceleng dina kaayaan dilumpuhkeun. Geus ngomong kai lain. Naon maksudna pangna si prawira dibawa ka dieu, ha? Kiramu neuteup ka Mbah Baloga terus nembalan. Ya, ari ngomong kakula mah keur pamancing. Hitung-hitung tawanan nu dijadikeun jaminan. Sangkan si Konceleng anu jadi guruna datang ka dieu. Jadi ari geus si Konceleng ka dieu mah bisi Umayi teu kuat bisa dibantuan ku urang. Kitu nyarita na Umayi ka kula mah Kang Baloga. Mbah Baloga seuri deui. Bangun anu reueus ku tindakan anu geus dilakukeun ku muridna. Padahal masih Umayi teh kakarak lunta kaluar. Tapi geus mampu nembongkeun dirina salaku wanoja anu yangki ngapangarati anu lain handap-handap pangajenna. Ya aing beki yakin yang percaya ayeuna mah kana kamampuan Umayi murid dewek ya. Bener Kang. Malah aya ngolepat dina pikiran teh Kang. Nya ieu mah sawangan.
Tapi sebenarnya mah lah teu pantes luman lamun diomongkeun deui teh kitu. Asa teu pantes kitu lamun diomongkeun deui. Mbah Baloga neuteub seukeut, neuteub antep ka Kiramuk terus nyarita deui. Ya, dah. Nyaritakeun naon di Lantaramuk. Coba jelaskeun ka dewek. Sawangan naon, ha? Ya murid urang Kang. Si Bujang Sancang can boga panutan hate. Kitu deui Umayi anu aya di dieu. Jadi ku ayana kitu kacida pantesna. Upama Umayi jeung si Bujang Sancang ngajodoh. Ya, kakarak sawangan jeung kahayang ieu mah Kang. Dewek moal rek maksa lebadinya mah. Lamun memang si Umayi na daekeun mah jauh salahna. Malah memang leuwih halus sabab katinggalina ku dewek si Bujang Sancang oge boga bahan anu hade. Dina waktu anu bakal datang upama terus neleman ilmu silat anu sejenna deui itu. Yo iya pang nama upama dibere ilmu ku Kang Baloga. Sabab ari ti kula mah geus jelaskan ukur sakitu-kituna Kang. Ngan hate ieu teh rada sugema jeung regreg ku hasil gawena Umayi Kang. Kula boga kayakinan si Konceleng tangtu bakal datang ka dieu pikeun nulungan jeung ngabebaskeun anu jadi muridna nyata si Prawira gitu. Lain nyaritakeun yang si Umayi. Si Samurti maksudnya. Boga orok menang julik. Ha? Nah benar eta teh. Ha? Si Sumarti teh boga orok menang julik gitu. Oh benar eta benar pisan Kang. Kula ningali kieu pisan tah orok anu memang atau anu menang nyulik malah dibere ngaran Gadewa Kang. Padahal Ce Sumarti teh sarua deui hayang malespati ka si Konceleng lantaran ceuk katerangan Ce Sumarti mah Samurti maksudna kakang geger sunten ajalna teh kuleungeunna si Konceleng gitu. Mbah Baloga ungut-ungutan bari ngomong deui. Memang adatna si Samurti rada misah ti anu sejen ramu. Teu kudu kaget. Malah terus terang dewek sorangan kudu ngaku kana kahebatan si Samurti. Nulila leleuweungan ngan kajurung ku hayang jadi awewe anu leuwih hebat elmuna bahkan batalan salakina gitu. Ngan jalan pikiranana anu sok aneh-aneh teh. Padahal lamun ceuk dewek mah kasape-sape rek males mati make kudu ngangkat heula murid. Sokomo ieu muridna teh oroken. Tapi kitu teh lantaran ngelmu teuing meureunna teh. Sabab dewek sorangan kajantang tu ajen pangarti teh leuwih punjul batan si Samurti. Jadi harita waktu keur di pentaan tulung kekebe mung dulungan gitu. Oh pugu mugan aja deh Kang. Oke ieu si Gadewa cenah murid anu bakal malas pati ka si Konceleng mah gitu cenah ngomongna teh Kang. Jagas bae lah Ramuk. Ya aing teu kudu ngarasa nyeri hate. Sabab dewek ayeuna anu rek kabantu. Komo sanggeusna si Prawira aya di dieu mah. Dewek teu kudu ngarasa capek deui. Malah bet hayang ngajajal, hayang nyaho, nepikeun ka mana ajen pangarti jalma anu ngaran si Konceleng. Ya, nuhun be atuh ari kitu mah Kang Baloga. Memang kitu kudu nah sabab ku cara kitu ngaran Kang Baloga bakal tetap jadi bahan caritaan jago anu bakalangan di alam kejawaran. Sabab
ku alam kiwari si Konceleng jaga asup karena jajaran jago nomor hiji di alam kajawaraan Makang. Lumatak eta anu jadi penasaran pikeun dewek daramu. Terus serang salila dewek bakalangan di alam kajawaraan can manggih lawan anu imbang. Sokomo lawan anu bisa ngajadikeun dewek kasoran. Nah, ayeuna aya jago ajar ngaran si Konceleng. Coba-coba lah hayang jadi jago kolot. Sanajan dewek geus hoream pikeun lumaku jauh. Tapi hari si Konceleng anu datang maka dia piraku dewek make jengrek cicing. Bener ja? Oh bener gitu pisan Kang Baloga. Orang memang kudu mampu pikeun ngalajuan si Konceleng Kang. Kitu diantarana obrolan antara Mbah Baloga jeung Kiramu. Anu pikeun Kiramu mah regreg hatena. Sabab ku ayana prawira dijadikeun tawanan, geus tangtu si Konceleng bakal datang kadinya. Upama si Konceleng anu datang, Mbah Baloga oge aya kasanggupan pikeun ngalajiwana si Konceleng. Sedengkeun ku ukuran Kiramuk jelas Mbah Baloga ajan pangaritna geus susah neangan tandingna. Wargi Dahlia dina poe isukna wanci isuk-isuk prawira sadar tina kapiuhanana. Dua kliek muterkeun paneteupna jelas aya di tempat anu asing. Kawilang di jero enggon anu bilikna geus carang sawareh bolong. Nah, aya di mana cenah ieu teh? Inget ayeuna mah aing arung ngalawan si Bujang Sancang jeung Umayi. Nu saterusna pakuletik Umayi kena beheung aing. Terus jadi teu inget di bumi alam. Ieu teh aya di mana atuh nya? Bete wawuh jeung ieu tempat asing pikeun diri aing. Nah, aya di mana ieu teh? Prawira hulang-hulang dari rutret nyetenan kaayaan di jero eta enggon. Prawira terus nyobaan ngagerakeun leungeun jeung anggota badan. Ngaranjug kaget anu lain di kieuna prawira. Sabab tanagana leungit, leuleus lir upama anu lumpuh. Duh, cilaka ieu. Kunaon aing bet jadi leuleus lumpuh kieu ieu teh. Nyaan aing teu bisa gerak ieu mah. Tanaga bet jadi leungit kieu. Saha atuh anu geus ngalakukeunana? Ngalakukeun tindakan saperti kieu ka diri aing atuh cilaka ieu mah. Prawira sarajan geus mindeng narima nasehat ti si Konceleng anu jadi guruna, sangkan tetep tenang dina nying hareupan kaayaan naon bae, tapi teu buru ngageter hatena. Ingetkeun kaayaan dirina anu lumpuh saperti kitu teu bisa hojah saeutik-eutik acan. Prawira ngahulang ngaraga meneng. Dina kaayaan saperti kitu harita aya anu datang, tetela Umayi anu datang teh. Sikap Umayi waktu diuk digigireun prawira anu ngagoler tanpa daya teu nemongkeun sikap lir upama ka musuh. Malah dina tetepan anu dibarung ku imut anu ngagelenyuk ngajadikeun prawira leuwih tanda tanya dina jero hatena.
ayeuna mah Kang Prawira. Wayahna ayeuna aya di dieu, Kang. Memang ku abdi Kang Prawira dibawa ka dieu ke tempat guru abdi. Kitu teh lantaran terus terang abdi ngerasa katarik hate ku kagagahan sareng kakasepan Kang Prawira. Abdi teh mikir upama Kang Prawira kudu ajal ku leungeun abdi. Umayi terus terang nyaritana geus teu make deui dinding kliris indang siloka sigana teh. Ari kitu teh mah puguh wanoja polos anu digedekeun tur babarengan jeung Embah Baloga di Pileuweungan. Pantes upama teu ngarti kana tata krama campur gaul jeung jalma loba. Prawira nyobaan nenangkeun hatena. Carita anu mangrupa pangakuan ti Umayi cukup ngagetkeun dirina. Nilik dina kaayaan pangawakan jeung rupa Umayi kawilang wanoja anu pantes. Tapi naon maksudna bet dibawa ka dieu? Lian ti eta akang teges kulawargaan Umayi. Prawira nerangkeun ngeunaan kaayaan dirina. Umayi imut deui ngagelenyu bari terus nyarita deui. Lalaki mah meunang sanajan boga opat pamajikannya Kang Prawira. Abi henteu rek ngambal. Kang Prawira anu abdi sorangan, abdi moal rek ngahak. Upami teh meh tos kulawargaan. Upami Kang Prawira hoyong salamet tur pulih deui kaayaan, nya kudu narima ka diri abdi, Kang. Sabius akang tos kulawargaan. Teu naon abdi mah. Prawira narik napas panjang. Kaayaan saperti kieu anu leuwih berat di singhareupan ku dirina. Pasti keneh mending hareupan lawan anu berat dina mangsa tarung. Batan hareupan kaayaan seperti kitu. Di mana aya wanoja anu sacara terus terang nganyatakeun kaayaan hatena anu mika cinta. Umayi akang teu bisa ngabagi cinta ka awewe anu sejen. Sabab akang boga pamadegan. Setiap awewe sarua boga perasaan anu teu beda. Kuayana kitu akang teu bisa upama kudu narima cinta Umayi. Katingali Umayi robah paromana. Pipina baru beubeurem. Paneutupna jadi semu galak nandakeun hate anu kasinggung. Kang Prawira teu lebar ku nyawa lamun kitu mamareunna nya. Obat pikeun mulihkeun kaayaan Kang Prawira aya di Embah Baloga guru abdi. Pikirkeun heula Kang Prawira. Kaayaan Kang Prawira bakal tetep kieu nepikeun ka ajal upama teu narima diri abdi nu miharep dipihukum ku Kang Prawira. Umayi muga sadar Nyai. Kacinta jeung kasuka teu bisa tepung ku cara saperti kieu. Akang boga kayakinan dina waktu nama bakal aya lalaki malah jajaka oge tangtu loba anu katarik ati ka petang rasa ku Umayi. Eta bakal leuwih sugema pikeun Umayi sabab kaayaan nu moal ngondang masalah itu ari ceuk akang mah. Lumatak ayeuna mah leuwih hade bebaskeun akang, pulihkeun kaayaan akang, ulah dikikeu Umayi. Umayi netep seukeut ka Prawira, tetepan anu ngandung rasa kahanjeluan lantaran Prawira tetela henteu peruh hatena. Lamun kitu mah Kang Prawira tinggal nunggu waktu. Lumpuh salilana. Pikirkeun heula be anu asak eta mah ku Kang Prawira. Abdi masih kene mere waktu jeung kasempetan. Jiwa cadangan anak Kang Prawira. Geus kitu mah Umayi terus ngaleos indit.
Umayi nepungan Mbah Baloga anu jadi guru. Nah, anu harita keur ngariung ngobrol jeung Kiramuk katut si Bujang Sancang. Umayi terus ngilu ngobrol. Mbah Baloga ngareret ka muridna terus nyarita. Rumah geus ditinggali si Prawira teh. Geus sadar tina kapaehanana Yai. Sadar? Malah tetap leles. Tuh bisa gerak. Kitu nanti lantaran racun paku letik abdi geus ngaraksuk kana sakujur awakna Mbah Guru. Kitu dah kaayaan Prawira teh ayeuna. Memang moal aya anu bisa mulihkeun kaayaan-na kajaba ki ubar anu aya di dewek. Kieu ya Umayi. Pang nama si Bujang Sancang ku dewek dititah ini deui teh. Umayi neuteup antep kanu jadi guruna terus tumanya. Nah, aya pancen naon kitu anu kudu dilaksanakeun ku Kang Sancang. Abdi masih acan ngarti, Mbah. Si Sancang ku dewek dititah pikeun nyebarkeun bejak ngeunaan si Prawira anu ayeuna jadi dawanan urang. Ku jala kitu tangtung ke bakal kadengieun ku si Konsleng. Malah ku si Sancang kudu disebutkeun ngeunaan lebah-lebahna ieu tempat urang. Sangkan si Konsleng henteu kudu hese neneangan. Upama ka ieu beja geus nyebar, malah sok omo upama geus tepi ka si Konsleng, mangka dina waktuna anu moal deui si Konsleng bakal datang ka dieu kalawan karep rek nulungan anu jadi muridna. Karti Umayi. Umayi ungeuk bari imut kahartieun maksud caritaan anu jadi guru. Kaharti abdi mah. Nya, wayahna bi atuh Kang Sancang ngalaksanakeun eta pancen. Ngan abdi moal maturan meureunana. Kang Sancang be anu kudu ngesang. Nya kitu Kang Sancang. Umayi ngareret ka si Bujang Sancang. Anu direret seuri leutik bari terus nemalan. Soal leutik anu kitu mah Nyai. Ku akang bakal dilaksanakeun sakumaha mistina parentah ti Mbah pikeun nyebarkeun beja ngeunaan si Prawira anu dijadikeun tawanan ku urang. Naon anu tadi dilisankeun ku Mbah Baloga memang bener kitu pisan. Upama beja geus nyebar, si Konsleng tangtu bakal datang ka dieu pikeun nulungan anu jadi muridna. Kiramuk ngilumairan caritaan. Wongon kade Sancang. Upama dina sajaroning nyebarkeun beja, panggih jeung si Konsleng tah usahakeun ulah nepikeun ka bantro kakuatan. Leuwih hade ngaloloskeun diri we. Sabab saha anu nyaho menang beja kitu mah si Konsleng mah mere diampun ka ilaing teh Sancang. Eta anu kudu diperhatikeun teh. Umayi kadenge nemrong dari omongan. Memang bener Kang Sancang. Usahakeun ulah nepikeun ka bantro kakuatan jeung si Konsleng. Sabab pikeun nyinghareupan si Konsleng tempatna taya deui kajabat ti dieu. Naon ti dieu tah maksud teh pikeun merenan jiwa. Nah, kitu tah Kang Sancang. Si Bujang Sancang ungut-ungutan bari terus carita deui. Caritaan Umayi ku akang kaharti. Anu jelas akang muarek wani bantro kakuatan jeung si Konsleng. Sabab pancen anu utama mah nyatana nyebarkeun beja ngeunaan si Prawira anu ayeuna aya di tempat urang. Tah, kira-kira nah iraha kuring kudu miang teh Mbah Baloga. Si Bujang Sancang tumaya ka Mbah Baloga atau tumanya ka Mbah Baloga. Anu ditanya gancang harita nembalan. Hingga kudu diengkekeun deui Sancang. Leuwih gancang eta bakal leuwih hade.
Dumadak poe ayeuna keneh gancang edit. Laksanakeun pancen sakuamistina. Dewek boga kayakinan kangaranan beja mah bakal tereh tepina. Sabab aya paribasa na beja mah haruslah batan goong. Beh, sok laksanakeun. Pancen anjeun laksanakeun sakuamistina sancang. Si bujang sancang geus teu miceun di waktu. Harita terus indit pikeun nyebar-nyebarkeun beja ngeunaan prawira anu ayeuna jadi tawanan pihak Mbah Baloga. Waktos nah parantos teu nyekapan deui wae. Kedah dipungkas deui wae serial si konseling dinten ieu atuh nya. Teu sawios? Nah insyaallah aya waktos kana enjing insyaallah urang nglajengkeun pamugia urang sarerehat panjang yuswa sadayana serial si konseling urang garap deui enjing. Atuh simpuring Punten Mary dinten ieu mah kada undur pamit hatur nuhun karena sadaya perhatosanana hapunten samudaya kakirangan sareng kalapatan simkuring dina ngasuh sareng aping ieu dongeng Sunda Dahlia hapunten pisan anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah. Go. Goyang. Wargi Dahlia, cag heula, urang cageun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Konceleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.